Kadua cenah kumaha cenah aya hadir salat teh tepat waktu bari berjamaah. Aduh si bapana kita ke masjid wae atuh jeung urang kali. Nyata hayang berjamaah mah sok aya terjadi fitnah mah teu naon ngiri ka masjid. Gitu nya. Berjamaah di bumi teu naon di bumi ge al-hudur. Tepat waktu. Nah dina hartosan trongkokong ngong adan dur bedug ngong adan di masjid berjamaah. Gitu. Eta teh berjamaah teh. Nyata masih kena di sawah. Nah tepat kena waktu teu naon. Asal dina kahayan urang niat Gusti ieu teh abdi santuni wakosna Gusti. Ieu teh kanggo lamun padamelan abdi teh ditinggalkeun tapi da aya waktu sapertos we Gusti niat Gusti ieu teh madara nuju damel abdi teh niat ya abdi rek salat jam 1 ieu kanggo tah kitu teh. Allahu Akbar datang salat lohor. Urang aya padamelan keneh lamun dikantungkeun ku urang eta padamelan bakal nya nepi awoneun gulungan. Nah, wartos ka Gusti. Gusti abdi ngadangu kana eta adan. Nampi Gusti pangajak salira angkat ka masjid. Hapunten Gusti abdi niat sanes ngahirkeun salat. Engke abdi tambah 1/2 rek angkat ka masjid. Abis 1 rek ngalaksanakeun salat. Wartos heula ka Gusti Allah teh.